Dina ngancik kana sambutan anu katilu anu insyaallah anu baris diisi ku pangersa Sayyidina Al-Mukarram Al-Ustad Samsul Wahid ka pangersa Cibarengkok waktu sinareng tepat sareng sagala kahormatan supangga nyanggakeun ka mantenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan syadidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ba'dul qail laisal fata man yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha ana. Al-Mukarramun segenap para alimin ulama, para kiai, para ajengan, bil khusus pangarsa kasepuhan guru urang sadaya pondok pesantren Al-Aliyah, mudah-mudahan mantenna dipanjangkeun yuswa kelan yuswa nu barokah amin. Dipanjangkeun yuswa kelan yuswa nu barokah amin. Digampilkeun milik rezeki anu barokah, putra putrina solih solihah, akhir hayat husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarramun aparatur pemerintahan atasan wabil khusus Bapak Lurah, Al-Mukarramun para hadirin jamaah anu sami-sami napak hadir tur dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus reng-rengan jajaran panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu dikokojoan ku grup ngopi. Mudah-mudahan segala pengorbanan ieu reng-rengan grup ngopi ti mimit tinu alit sampaikeun ka anu ageng sing aya dina pangpalasan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipayung sumangga orang sesarengan manjatkeun puja beserta puji ka Allah Rabbul Izzati, rahmat sinareng salam mudah-mudahan Allah limpah liwahkeun ka Nabi orang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabat tabi'in atba'i tabi'in tubliga orang sadaya selaku umatna, mudah-mudahan jaga di alam akhirat diangkat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, para pemuda ngopi, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak ada kata yang lebih indah selain kita mengucapkan alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah urang sadaya dina ieu waktos 2 bulan kapengker, hampir 5 bulan kapengker ieu reng-rengan grup ngopi ngadamel hiji pangaosan. Nu ieu pangaosan teh ibu bapak waktosna dina wengi Sabtu
Alhamdulillah kirang langkung tos berjalan 5 sasi. Alhamdulillah ye nu dikokoncoan ku pangarsa Kang Haji Jaya beserta reng-rengan pemuda opat KRT-an. Dukung terus kurang semangatan terus ye pemuda. Kunaon sababna syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah generasi di masa yang akan datang. Hade gorengna diharap, hade jeung gorengna lingkungan orang digantungkeun ditaalukeun ka pemuda-pemuda nu ayeuna. Lamun akhlak-akhlak pemuda anu ayeuna tara daek ngaji, tara daek salat, tara daek mingguan, maka 1 tahun 2 tahun yang akan datang wallahu a'lam lingkungan orang rek sapertikeun kumaha. Urang khususna masyarakat ulah rek ningali kana background pemuda anu make tato make anting buukna di beureman bu. Sabab di kadupana nu ngisi kana eta pangajian teh lain anu biasa make samping, lain anu biasa make kopiah podas, tapi anu hadir kana eta pangajian pemuda teh nyaeta jalmi-jalmi anu asalna background cek masyarakat siga goreng. Ari urang mah pan kadang-kadang ningali jalmi teh background hungkul. Hade keneh make calana lepis, make kaos buntung, ngalaksanakeun ibadah salat daripada aya jelma make gamis, make kopiah, make sorban pagaweanana nonton dangdutan. Ya, Bu. Ya, pemuda yang hebat itu laisal fata mayaqulu kana abi. Pemuda yang hebat itu adalah pemuda, bukan pemuda yang mengatakan inilah bapak saya. Ieu tingali bapak aing, ajengan bapak aing, kiai bapak aing, pejabat bapak aing, PNS. Teu hebat gitu mah alimenana teu bisa jadi nanaon. Walakinnal fata mayaqulu ha ana. Tetapi pemuda yang hebat, pemuda yang sukses adalah pemuda yang sanggup mengatakan inilah saya. Meskipun beberapa tahun katukang, pemuda masih keneh daek gaple, daek judi, pemuda masih keneh daek ngome awewe, nyekek botol masih keneh daek. Tapi alhamdulillah 5 bulan ayeuna pemuda kadupana khususna opat KRT-an ieu alhamdulillah ayeuna mah tos tiasa hijrah ngaji pagaweanana oge. Alhamdulillah. Hidup pemuda. Siap berkorban. Siap kompak. Ngan kade kompakna ulah dina kagorengan wae nya. Nah, pemuda di kudu kompak dina jalan kahadean. La quwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan melainkan harus ada kebersatuan. Moal bisa kuat pemuda kadupana lamun pemuda na teu daek babarengan, kolotna teu daek ngadukung, pamarentahna teu daek support, maka alhamdulillah di dieu selama 5 sasih ayeuna alhamdulillah dina pangaosan rutin setiap wengi Sabtu 4 masjid dipinuhan ku pemuda. Alhamdulillah. Matakan semakin hari ulah semakin morosot pemuda ya. Ya, kudu semakin kuat, semakin kokoh. Untuk apa? Supaya di masa yang akan datang hidup kurang aya kahadean, hidup kurang sukses. Lamun pagawean ayeuna teu bisa ngarobah aya wae dina jalan kagorengan, maka ke depanna ge wallahu a'lam bishawab. Kan titik disungkuring al-ittihadu yujidul quwah, jaga kekompakan, jaga kebersamaan, jaga kebersatuan. Supaya naon? Supaya kuat dina akidah. Sabab rintangan-rintangan di masa yang akan datang bukan cuma sekedar masalah materi, tapi anu dipautkeun kurang diharap adalah keimanan, adalah akidah kurang. Ya, katakan para bapak, ibu,
lamun urang ningali pemuda anu buukna bareurem ulah izin ya, ulah izin. Lamun aya pemuda asalna make anting dah si eta pagawean nyake botol baheula ayeuna mah daek ngaji ya. Masa lalu hanya untuk dikenang, masa lalu hanya untuk dikenang, jadikan nostalgia pemuda. Kempae baheula urang goreng nu penting ayeuna hade, kempae batur ngomongkeun goreng ka urang nu penting mah urang ulah goreng ka batur sakitu we pokona pemuda. Lah kan lebih semangat, lebih kompak, jaga kebersatuan supaya orang aya kekuatan. Nah, ieunya di hijrahkeun diri orang melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemuda khususnya pemuda kopi dibabakan ayam pemuda kopi hayu kurang babarengan ramekeun kampung urang, ramekeun halaman urang ku pangajian. Amin ya Allah ya robbal alamin. Orang baik mempunyai masa lalu, orang jelek mempunyai masa depan. Baheula urang goreng ayeuna mah hade, ayeuna urang goreng urang bakal ngabogaan masa depan. Nu masa depan eta akan baik lamun kurang dibangun di ayeuna ku kahadean. Siap pemuda? Pinuhan Majelis Taklim siap? Jaga kekuatan, jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah dulur seagama, ukhuwah watoniyah dulur sanegara. Jadi saling jaga, saling asah, saling asuh supaya orang bisa menanggung kehadean kesuksesan di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kembae orangnya bekrona goreng oge nu penting mah urang saalit demi saalit urang sadaya ti ayeuna sampaikeun ka tahun yang akan datang aya peningkatan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tah pemuda satu ajan simkuri mungkar orang sholawat babarengan. Salatullah salamullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan ku barokah urang ngayakeun acara peringatan Maulid Nabi jaga di alam akhirat diangkat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sadayana grup ngopi mudah-mudahan sing ngabreng ka surga dihanapeun bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kakirangan kalangkungan hapunten anu kasuhun wa nabumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share.